Assalamualaikum, salam sejahtera para pamirsa. Wilujeng tepang deui Abdi Ahmad Rafi Megananda. Dinten euy Abdi ngadugikeun warta anu kajantenan minggu kamari. Warta pangandirna asalna tina warta detik. Nyaeta KRL Jalur Bogor Katarajang masalah sinyal di Citayam. KRL anu nuju stasiun Bogor kaganggu alatan perbaikan sinyal di stasiun Citayam. KRL ngagaduhan waktos pikeun ngarekayasa deui pola operasi kusabab perbaikan ieu. Jalur komuter KAI parantos ngerespon kana masalah sinyal di X. Aya perbaikan sinyal di stasiun Citayam sareng ayeuna diurus ku aparat. Perjalanan komuter lain teu acan tiasa diliwatan. Nyuhunkeun dihapunten kana kasulitan. Ti akun X @komuterline jam 7.34 dinten Salasaping 7 Mei 2024. Jalur komuter kungsi ngarekayasa jalur KRL. KRL anu ka Bogor ngan eureun di stasiun Depok. Sedengkeun KRL anu ka Jakarta Kota ngan asalna tina sambungan Depok ka Jakarta Kota. Ieu daftarna KA hiji 228B Kota Jakarta ka Bogor ngan ukur ka stasiun Depok. KA hiji 898B Bogor ka Kota Jakarta ngalir ti Depok nepi ka Kota Jakarta. KA hiji 36B Kota Jakarta ka Bogor ngan ukur ka stasiun Depok. KA hiji 87B Bogor ka Kota Jakarta ngalir ti Depok ka Kota Jakarta. Kira-kira 20 menit ti harita KRL ngabejaan yen masalah sinyal di stasiun Citayam geus beres. Jalur di stasiun Citayam tiasa diliwat deui. Informasi salangjengna perbaikan sinyal di stasiun Citayam parantos diurus ku aparat. Perjalanan komuter lain tiasa diliwat deui sareng masih dina proses ngabersihkeun kamacetan lalu lintas. Nyuhunkeun hapunten tina kasulitan saurna komuter lain. Sakitu wae warta anu tiasa didugikeun ka para pamirsa sadayana. Nami Abdi Ahmad Rafi Megananda pendak deui hatur nuhun ka sadayana.